angkat tuh saterenen. Hei, sekenalan. Tong ngajodog we di imah siah yang tandukan. Ka dieu imah ka imah aing ulin. Hayu ka dieu ka imah aing. Nu mana pan nyaho imah aing loba. Eta nu sisi jalan ka dieu. Nu anyar. Hayu loba labokeun di dieu malah daripada saya di imah wae. Moal aya kamajuan saya ngajodog we di imah moal nyaho alam dunya moal. Kudu ka dieu ka aing. Eta anu pagerna jangkung. Kalau bakal ngararait di pagar aing eta, bakal ku jangkung eta nu eta imah eta. Nya imah aing ho. Abur ka dieu enggeus tong loba untuk ngajilog di imah sia bising bari jil tanduk sia. Tungguan ku aing di dieu ayeuna. Teu ka dieu buru. Aing loba dahareun ieu. Eta ieu loba manggu. Ke aing bisa diberikan ka sia ta urut sasalalai maruragan. Dijual ge moal payu ku sama beak beri ke daharan. Beruntungan ya. Alah. Jelema balangsak teh gablok nana ngajodog we di imah. Hayang baruluan beungeut na meureun. Lamat lancah malulu. Aing nungguan heula sirana di jero lah. Bangga nunggu jelema balangsak mah rese. Adi dia. Cek. Tinggal ngomong. Kesela mun aya tamu, mun ku aing dipanggil sa, berikan da. Lah. Beres komisi. Tenang. 2000 tenang. Wah, 2000 Cenah bijak ka ieu sia. Ya, nurut lah. Siap. Ya beres lah tu aing. Nah, sok saja ngored deui, ngored. Wawanianan tapi dah lain urusan urang ya, nu penting mah komisi urang si Ece. Iya gitu masih Ece teh kenapa pagerna jangkung. Asa terpercaya tapi loba mobil. Halus mobilna deui. Tuh percaya urang mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, naon ceu? punten badan tumaros. Ieu laras bumina cepiah. Oh heeh. Aya naon ceu? Aya naon badan? Aya Priyogi tadi tos ditelepon. Oke, atuh antosan sakedapnya. Abi antosan di dia? Nuhun. Oh. Ya abdi kedah wartos heula. Oh nya mohon atuh mangga diantos. Nya mangga cenah. Saurkeun nya. Nya. Mang. Nya cek. Yeuh, bejakeun ka si Cepiah, solmet kitu si Cerenren. Nu kudu izin heula. Pan kitu cek di dieu mah kudu izin heula sagala rupana. Komoreknya mah. Sombong seboga duit mah. Oh atuh goran bro. Tungguan cek. Sombong, orang kaya. Make satpam. Nek sarua awakna ih. Cicep dia. Sis kayak sarua gendutna. Ih. Cek. Yeuh, Babaturan teh geus aya. aya. Ciri-ciri nate jelemana kos-kosan Heeh. siga nate butuh teh uhan. Bener. Kumaha eta tah ka dieu wae. Geus ka dieu we. Si Renren teh ngaranna teh. Bisa solmet gitu. Lempang pastinya. Udah lempang pasti teh gablok dana. Eta mah penumpang sajadah ka dieu. Geus datang jauh-jauh tidak. Harus dipanggil. Nu penting Beres kan nambah komisi teh aya gaya. Geus ka ditu. Tah ka dieu we. Aya kitu euceun duluan gitu. Ka dieu tong panto kitu nya. Renren calebok ku aing. Sia waktu merengkel ku aing.
bener imah si Ece. Mah, benernya teh. Ya. Ah sok pokokna mah si Eci asup we heula ka luhur kadinya. Ka mana asupna? Tah kadinya terus ka katuhu. Kadinya. Heeh, engke bakal aya di dinya cek. Ayo atuh anterkeun. Tah ayeuna abdi mah da keur kapapancenan tugas. Oh. Bagian meresan kemang. Oh. Oh, jadi abah ka luhur. Nuhun. Oh, nya. Heeh. Sok mangga cenah. Nya, nuhun. Imah si Ece hebat mah. Teu nyangka kok bulat belit ke jalan Gusti. Manja. Bulat belit. Ka dieu kitu nya. Tadi teh cek si Amang ka dieu cenah. Jalana. Ah heueuh ieu ka dieu. Iya gitu pantaunya ya. Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum. Salah. Hah? Ya, Cek. Ya Allah, Yes. Yes. Yes, ya. Kan dia pakai naon? Lempang. Lempangnya. Heeh. Sama palingan atuh. Kenapa balangsak mah lempang. Udah tuh udah ongkos. Wah. Kunaon? Sendal dipakai mending mun alus. Kunaon gitu? Sendal 10.000. Tuh, tulisan baca heula tadi dinya batas sendal cokor di dinya tah. Oh, teman nama kesana. Yes, ya gagabah. Teman aku jadi solmet iyo. Somet naon ieu teu meunang. Itu tula ye batur oge RT ge di ditu. Ditu lah. Balikan desa ah. Kumaha baik ane kumaha? Heuh cokor sia tunda sendal pake. Sia mah. Turun ah. Oco meni sombong abang ge. Ngomong lah teh. Walang sak mah. Buru ka dia. Tunda sendal Di mana senala? dinya meni kuat nungguan. Si leungit. Gua mah sanu nyol ka sendal kitu Si ge. leungit. Hiji-hijina. Kalau dibanjut beurit sendal kitu mah. Buru. Ka dia buru sia pembacaan sia Siti Soledad lah. Top ya. Cium. Tah kitu. Astagfirullahaladzim. Yes, itu kado aing make naon. Astagfirullah meni sombong abang kene boga emas. Nya heuh atuh jalaman ayeuna mah kudu ieu keur usum sombong. Emang sia ka ditu ka dieu ka pasar nikre we nikre. Ayo jaya nama kene naon? Ka dia Heeh. make teng baja aing mah. Jo. Ini baju meni alus ya. Mahal. Hayang atuh urang hayang. Sia mah ari ka banda aing hayang wae ari aing kamari menta kasihan teu ka disuntrung-suntrungkeun aing. Kita balik montong. Sia kalamere nu sagede naon ka aing. Buat gua renteng dada aing. Maafkan daku. Wah, maafkan daku. Solmet. Solmet waduh, sia malah mun ningali aing make nu pararantes aralus solmet. Kalau basia gablok aing kuat suntrung-suntrung kita mantong balik. Alus ya ceu aing mah. Biasa tong cabak-cabak kotor aing ngalondri lagi 17 balen. Oh iya aya ngaranan ya. Tah, baca ku sia tah. Dilarang parkir di sini. Yuk. Menang diuk. Nah. Hah, Tuh. menang diuk. Diuk kade babacaan sia kana diuk di kursi ngeunaheun ieu. Ece mendingan naheun imah teh urang kabita. Sia mah kabita we doang lah. Moal kabeuli ku pantar sia mah. Urang mah tapi heran, Ece boga duit di mana gara meureun ieu tempat tingali mendingan naheun kieu. Ari sia amnesia apan salaki aing loba kamari teh bareng ngiriman kabeh. Kamari teh Bareng ngiriman. anu di imah mah di ditu geuning ngiriman sama tibang bola jeung lipstik doang. Eta macan menang pagawean bade ngagali sumur bituna oge. Oh, ayeuna gawe naon ayeuna? Di ditu Heuh di mana gawe naon? di laut. Di laut. Oh, Di ayeuna teh. laut.
juga we di laut jadinya main maraban hiu naon aing Asia ngarti sama Teu ngarti. emang salaki sia tibang hulang gawe Karena kamu ngomong ke salaki urang mah kayak urang parabkeun ke hiu, dikeun ka salaki euceuk. tega Nyata dia cek gitu. kasalaki kitu mah ulah diparabkeun ka hiu sia teh sing boga perasaan Terus kanu naonkeun? kamaung Leuwih parah. Cek. Ieu gelang sabaraha gram? aing geus teu gramanana ditutup bisa digram bakat ku berat aing teu bisa kepat lempar iya, halus tuh aing iya. mah tong dicabakan Hayang nyabak atuh Cek. ulah nyabak ke besi teu bisa sare Kunaon teh bisa sare? bisa inget wae kita hayang make ieu sayang bukan nu kieu Tinggal nginjem ke euceuk kan soulmate urang. padu wae emangna sendal diunjam injem perhiasan itu mahal luar negeri sia mah ulah hayang nyabak Atuh hayang nyabak. ya bisa beda warna Pokoknya beda warna kumaha. aing cabak ku sia jadi aduh hidung Nyomoan atuh da urang mah lain. ulah daki sia besing nempel entong Tah ieu atuh. sia teh ngajadong sia teh ku aing Tinggal itu. Coba ecek ya. asya nita ka orang kaya Tuh alus. geus mah kabeli nempok doang geus Aing ngomong orang kaya di suguhan henteu. aing poho cari suguhan Teu di suguhan. Agi Naon euceuk ngeprokan naon? cicing deulekeun besia Agi diam situ mana gaji aing Oh ngaji naon? Agi Kumaha madam? tah deuleu ku sia Si Amang nu tadi tah mah. heeh ya suguhan aya kopi di dinya nu geus 4 poe cokot bawa ka dieu jeung manggu nya tadi urang geus ngomong manggu ka maneh pan nya Maknya kopi nangis 4 poe weureu euceuk teh. asaan heula kopi luar negeri mah 2 bulan ge anger wae asam sia sok loba kumantah tah kopina tah ieu manggu nya tah nuhun ge orang kaya lamun sia mah orang gila Lain aja. naon Apa aja orang kaya tinggal di emas ge tong dicabak teh buru gua tong dicabak sia besing merengke sia kalareket leungeun sia Euceuk teh geulis sampernik. Lamun ieu dibikeun ka urang yah moal bakal pisan leuwih dibikeun ku sia mah aing gagal Cuma orang kaya nyuguhan manggu segede kieu. aing manggu kudu sakade kumaha blok Maksudna manggu kudu sakade bola beliter manggu kapan namanya ge manggu mah anggar sakade kieu teh rese maksudna Manggu gelis segede-gede. kieu. heueuh ieu teh aing teh menang tadi aprak-aprakan jalan-jalan nempuan kebon maruragan sesalalai Kaya sakieu nyuguhan. Aduh, terus ku aing lamun loba. diarselkeun jeung tangkalna dilebok kabeh ku sia ieu Loba, itu urang mah. serek mawa baju tangkalna Aya jeung manggu. Naon kok? serek kita tanggung tangkal Moal, kayak orang yang Pak RT KD teh tadi keret jual tangkalna. sia memanggu dikeureut Itu tah cek aing ge nya cokor jelema balangsa mah sok sia daripada nganggur di imah weunang tah asaan manggu tah ieu rasa stroberi imah rasa gedang jeung rasa samangka mah percaya ye aing mah jelema beunghar lu bisa menentukan rasa. nya heuh cek aing semangka nurut Ye. Dia ngeunah cek. sok asaan ku sia Menang teh. meunang pan geus 4 poe teh luar negeri tah katanya wae Oh coba kayak orang bisa paeh. Coba. sok teu percaya ka aing Kayak mun si ojek karek urangan. ya ieu teh Soulmate, kopi ieu teh luar biasa kopi teh tuh
dah orang embung minumna oge. Ece, nih geulis sa ece mah Ye. juga India. Aing mah teu kudu hayang kos kieu geulis teh teu kudu mangkat ka salon. Salonna marantog sarangan ka aing. Ece Buat mah. ngantri tuh di gerbang Ini salon. juga si Kajol. Kajol, kanjut ngarajol. Hema Malini. Oh, Hema Malini. Iya, Sri Depi. Ya Serigala. Nah. Lain gitu India mah. Kumaha? Divana mitera divana mohabbat dil hua divana tersari usme terisa lalabok wes sama lalabok. Apa jadi tadi opi? Esok barang hakan we nu teu gablek mah atuh cangkangna mah tong digaleng. Ngantai jadi dahar sikina doang. Nanti. Seneng dahar sikina doang. Hah, aing barangga cak aing ngomong jeung balalangsak mah. Sia ngedeg-degnya jeung jelema beungar mah. Nya. Naonnya? Sia Kunaon? berenjagan wae nya. Sia ngomong saralah wae geuningan. Keur mah huntu sia salah. Heuh, Cuk. Ya, tah kitu. Sampah ka mana? Wapkeun we kabeh atuh jeung etana. Moal modar ieu moal. Ucok. Naon? Ayeuna ka mana Ucok mah geus beunghar. Oh, aing mah. Tuh tinggali mobil ge sing jalajar di Wuh, ala eta teh karak balik ieu karak tadi. Nu di luar. Di luar bakene. Ye, 18 deui, can baralik. Nah gitu. Nya mah ditumpuk ka luhur ku aing. Cuk. Naon? Heeh, pan ayeuna mah Ucok geus beunghar, mobil geus loba, imah ngeunaheun. Urang lu gawe atuh di Ucok. Sia mah balangsak jeung Ya, balangsak. kuli-kuli naon teh sugan. Ieu kan handapna teh kolam tadi urang nyalingnya loba lauk. Kolam loba, putih duyung aya itu keur leung aya. Nggak sugan urang kuli-kuli ngamandian lauk atuh. Tuh kudu dipandian lauk mah mandi sorangan sia teh. Hese persyaratan aja alabatan arek asup ka kantor perusahaan negara. Kumaha gitu persyaratanna? Nya kudu aya kalakuan soek pan. Kelakuan cuek. Ayo aja. Kalakuan soek nyieun heula ka ieu ka non teh. Tulisi. Polisi. Oh, pada lembur Kelakuan mah. baik. Heeh, eta. Heeh. Urang teh kudu mawa heula surat serbaguna ka RT. Hayang digawe ka aing mah. Serbaguna. Ya, surat serbaguna tanyakeun ka RT kudu boga NPWP ka aing mah da mah boga. KTP meureun KTP kakak gitu. Heuh, kudu kabeh kitu. Jika anu nginjem bank wae. Ye, apa saya ditarima apa henteu digawe di aing. Dina kau tuh cicing soal mah teh kudu berat-berat teuing eta. Eta mah henteu berat, hampang dikeresekan ge bisa teh Ya berat. maksudna ieu cedengekeun ieu. Anu kakak kan eueuh leungit. Oh, kakak atuh adikna bawa teh. Kakak leungit atuh lain laporan ke polisi, kakak leungit gitu. Ucu mah Kan aya adina. kelakuan baik kan kudu make duit pan urang teu boga duit. Ece teh. Persekot celah ku aing dibere ke persekot si aya niat mah geura nyieun eta kalakuan baik cekal serenal sagala rupa persyaratan. Nya ka dia atuh duitna, urang ke urang nyeun surat-surat. Baju ge kudu bodas-bodas si aing mah. Mende beres saragamna ku Ece tapi Aya saragamna. tulisanna naon heula. tulisanna? Hah? Tulisanna. Tulisanana Heeh. di dieu. Heeh. Eta naon teh? Gerhana bulan. Kumaha aing geus usaha aing bari nage. Sia naon bari na protes suriarsa. Lamun saya itu gerhana bulan di dieu teh. Cek batur eta perusahaan naon cicing ulah protes pun protes kita bayar 5 juta ku aing. Gimana protes? Yang geus cu atuh tong bangga-bangga persyaratanna pan urang mah soulmate. Heeh, ku aing diberi keringanan sosial mah kakak KTP non teh kelakuan baik. Terus batas kota banjur geus sia. Batas patok bawa sia tah. Terus sia nyieun surat pernyataan aku orang balangsak hayang digawe ka Ucuk kitu ah. Ya sia diterima moal diterima teh sia ye. Aku nya orang balangsak cuk kitu. Cuma menit tega ka Sia soulmate. tega ka aing coba duduk bordar aing kita batok balik ku sia. Maafkan. Cuma menit nutuli. Lain notoli goblok aing diri hate sia teh. Usia kitu aing teh goblok hate. Bagus makana mah kitu KTP. Kakala. Naon, Cek?
Iya Pak. Oh Bapak mau pulang ya? Oh iya, Bapak mau pulang ya? Lagi di jalan. Oh iya, semua udah beres kok Pak. Beres semuanya. Oh iya. Nanti perhiasan lengkap. Perhiasan lengkap ya Pak ya. Semuanya ada. Dibersihin ya Pak. Boleh. Iya. Oh semuanya sama anak-anak pada pulang. Pada kesini ya Pak. Iya. Nanti saya suruh Agi ke depan ya Pak buat jemput Bapak ya. Oke. Cek, Naon? eta naon nu nelpon saha? Non teh perhiasan gitu. Eta toko emas, eta nu dihareup toko emas. Nambahan deui cenah. Soal dikurang aya di mana ini? Oh si Agi. Terus eta tadi pembantu eta ngaranna saha? Si Agi. Oh si Agi teh teh kahareup. Tak hareup ngajemput. Oh manehna rek ka dieu. Jeung barudakna cenah yang ulin ka dieu bari nganterkeun perhiasan. Coba teh masih emas kumplit. dipanggil ka dieu. Toko emas, toko bangunan, toko besi, toko baju, ka dieu. Astagfirullah, hebat Ece pokoknya. Buru wae memang bener kira persiapkeun heula. Poek manten, Tah duit atuh di Ece keur nyeun naon teh tadi teh? Heuh nyeun KTP, nyeun surat ieu serbaguna. Nyeun sagala paket pernyataan. Tapi orang balangsa kitu ya. Aku teh ingin digawe ka Ojo. Aku memohon. Jangan aja urang mah ngendong we lah di Ece lah. Yes, sekarek ngendong. Tinggal itu ngeunaheun. Cari cari mage encan digawe geus rek ngendong. Heuh nya ngendong atuh ngeunaheun di dieu teh. Engke heula saya teh kudu laporan ka RT RW. Atuh kan bae ieu awe sarua awewe Ada orang ieu. lain sarua awewe masalahna sahuntuna sarua teh huntu. Ece mah aturkeun atuh urang ku supir Ece balik. Arareueuh keur mararandi, sia teh kali lompang balik kayak make mobil gaya. Ya urang hayang ngasaan mobil Ece. Ngasaan emang baso diasaan. Baso mun mobil aing asaan saya ngasaan mobil. Lamot geus sia tuh. Seburu lah kitu aing mangkat lah. Naon ieu Ece? Heuh pas sesek gawe ka aing oge. Heula atuh Ece urang betah kene Ye, sampai pokoknya mau diguntingkeun ka ditu. Kur aing tuh loba bereskeun itu duit di suhunan cari copotan. Aing teh keur dipoe duit. Ece mah menit tega ka urang Tuh mobil cari kadang-kadang itu aing can paraban mobil itu mah komo. Buru setak, pusing aing itu lagi. Buru persiapan heula eta persyaratan tadi. Ece gelis. Goblok ye eser kon aing bisa liwat. Nah, pokoknya pernyataan tadi besi pau aing bejaan. Aku orang balangsak. Aku ini hayang pagawean. Gitu bisa salah sia. Itu mah. Bagus sentuh kayak ku aing diatakeun. Ya. Tadi pakai senala kade saya pakai senala aing. Oh. Minta ieu. Ulah seteh mun peta-peta we sia hayang esot leungan. Iji minta. Dia esok on telepon polisi yo. Ren, gua bilang seteh. Aduh. Pokoknya mau diterima di gawe saya balangsak sia. Burung. Dudungan air datang. Itu kan Seren Bali kan itu. Pak. Iya udah sampai mana Bapak? Sama Ibu ya? Oh iya. Ya nanti saya siapin dulu ya Pak ya. Kalau Bapak barangkali mau mandi air hangat gitu. Ya nanti saya persiapan Pak ya. Iya, udah deket ya Pak ya? Udah saya persiapan dulu ya Pak ya buat Iya atuh minta keur ojek. Ih, jauh, mantap. Minta keur ojek. Minta ojek saya. Lompang. Pak, sebentar ya Pak, sebentar ya Pak. Ayo itu kunaon? Semua orang penting. Minta keur ojek 2.000 kan bae 1.000 atau 1.000. Ih, aing mah ampun ah. Tah, tuh. Gope ieu mah mahi. 1.000 jeung gope lobaan mana setelah. Aduh mah. Harese balangsak bingung aing mah da. Muka balikeun deui gope. Wah, kodaran tuh HP lagi geus ah. Aing buru-buru nyiapkeun ieu. Kopi ini kan.
aing hayak karo bae. Hai setong hau. Aing kanyawan dunungan aing mah aing mutu di aing diparabkeun mah ka sero. Ini pemajikan anak ieu aing pake goblok. Misalnya nyahueun mah alah ka aing. Meureun teh ngabekokan mah. Sia. Paling mara rese dia aing. Aing ngijem heula kedeung lah. Gor wae lah. Penting mah si aing bisa balas dendam ka si Ren. Penting mah si Ren ku aing tadi tipu sudah nyieun persyaratan manehna. Woyo, ya Ren sia. Godarta. Kan sia ieu aduh. Pamajikanana dunungan aing ieu ku aing pake heula. Gua teh moal buaralik. Gobrik Aduh, ampun tenganan. Udah buru-buru besi teang ke tempat kamarna pribadina. Aing mararese jor wae ke mang engke rebok.